Allah teh geus ngajadikeun dua utusan anu hiji mawa laknat anu hiji mawa rahmat keur sia batur nyerbut raja ka aing teh bukti meureun tina pagawean lain aing ngaku Malik Yaumidin teh nu ngarajaan di poe akhir jing tuh sia mah ngomong teh ka mana karep we murtad sia nu ngarajaan poe akhir mah Allah. Oh jadi Allah nu ngarajaan poe akhir teh. Heeh, ari ayeuna naon? Hancip keneh. Goblok lieur aing lieur. Ma di dinya aya mad tabi'i, aya mad badal dengekeun ku sia. Aya anu 2 harakat, aya anu 3 harakat. Aya anu ngahartikeun ma eta pikeun. Ma perkara li pikeun ki maneh. Nu bakal karasa ku sia teh engke di akhir boh amal hade, boh amal goreng. Itu jadi sia teh tina amal-amal anu soleh engke teh dipapag ku malaikat teh disadiakeun surga disadiakeun widadari dipapag sia jadi raja di poe akhir teh tina amal-amal anu hade dan sabalikna lamun sia amal goreng lain dipapag tapi dipepeg sia teh kabina-bina teuing sia mun teh jadi akhlak deuleu amal eta teh Quran teh ukur digugulung teu bukti. Bagi ya, dola gareng, karep sih, mak bapak sehat itu, nampi nuhun karena pembagi kiraja, nah si tadi ngomong je, oh dah, kuring ngadenge, beja malahan di pasar ear. Tukang suuk gujrud, tukang sate recet, tukang martabak nyararita, geus jadi bukur catur kemang carita akate cenah ngaku raja di ieu tempat. Lain dewek jelema ngararomong ka dewek cenah raja dewek sia mentong nyungkun. Jadi penjilat ulah ngabogaan negatif thinking sih teh. Reng bagea syukur goblok nya sia teh matak ulah dibabawa ge kitu basana keuleuh aing ngariweukeun